Ya. Cok anak we lu. Halo, wah urang mah. Teu nyaho, rek ka warung. Aku dah. Nya we ieu tah. Asli wah urang mah teu niat-niat sugan curi burung teu ka warung meuli kopi jeung. Bakal naon asli wah asli bakal naon. Oh, aing mah. Oh, dewek ka. Oh, dewek ka. Rek ka biri ge. Selamat menonton film Haji Koret. Lojo, dari mana euy? Lain ka dieu heula. Urang eta urang ngobrol ka dieu. Ayeuna pan barudak dengan loba ieu garadang eta puting. Di jalan terus siap lah kurang kontrol mah gitu. Masuk burukeun, Jo. Mulai teh di daguan bedek di dieu di imah. Ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka dieu Jo, ka dieu heula. Kopi naon Iya kopi mah, kayak mang liar, untuk dek kurang eta ngontrol gitu. Nah itu lah, ayeuna we da wing gugah make sepatu yang geus keren kieu. Aing urang mariksa barudak. Tah Jo, ayeuna teh urang ngajalankeun program gubernur ayeuna jam 8 barudak loba nalongkrong keneh. Ayeuna urang raja ku urang. Atuh, ieu geus jam 8 ieu geus waktuna di raja barudak teh ararampih ka situ mah. Ayo. Aman gimana aman? Tapi iya tangan aja. Siapa pakai wae nih? Kalau atuh doa nih saya musuhna ieu mah. Tata yang musuh tah. Tata ini sampai kita tata. Sok anjing. Tah. Sok sia. Tata musuhna tata imane tah. Tak imane tah. Dia lah atuh panihan satu. Untuk musuhna. Laki-laki. Eta masih keneh ngajar dog di dieu kendaraan ngorek HP. Ayeuna teh aturan pamarentah jam 8 barudak ulah di luar. Wayahna kudu rampih. Eta kenaon ngorek HP eta? Main game, Pak. Main game, game ieu. Sekolah henteu. Oh, lah, Pak. Sakola di mana maneh? Biasanya di sekolah tuh mah nyawa di kebon Barudak. Kurang bawa we lah, kurang kabarakeun nah teuing. Tengah wararo ke urang tanya ku urang ayeuna gantian. Nyaho teh sia dewek teh naon ieu teh? Dititah ku pemerintah teh ngarah karari itu we pagawean teh. Anak muda mah sakola wayah kitu kudu geus asup. Malolor lain marahin HP we. Sampai geled. Yeuh, dengekeun anjuran ti pemerintah jam 8 teh kudu geus asup. Dengekeun ari maneh sakola SMP apa SMA? SMP, Nah, geus kumisan. udah kolot, Eta duluan ke seetik, dengekeun ieu. Nya, pokona jam 8 kudu geus ampi eta HP ulah wae mainan HP wae dengekeun kolot keur ieu teh. Tah tingali ieu teh naon? Da eta mah terus ngaranna teh Linmas eta teh. Ya eta mah da aturan pamarentah ieu. Ayeuna jam 8 wayahna maneh barali ka ayeuna wayahna. Lamun teu kitu. Yo. Ayeuna anjuran ti pamarentah, aturan ye wayahna. Sia ulah nalongkrong waktu jam 8 ayeuna. Marantau teu ngawarok ku aing, dibawa ka barak ku aing. Dikapadedikeun ku aing mah, teu ngawarok mah. Teu daek ku aing ayeuna mah. Teu ngawarok ku aing, dibawa ka barakeun ku aing. Nya do. Heeh bener. Anggeus bubar, hen mah bubar. Bubar. Bawa ku dewe. Oh, atuh Pak, hampur Pak. sama gede-gede Pak. Bener, sekolah. Banyak. Jadi dia balik. Balik. Sajak we. Riris dia penting teh.
tuh. Sarua atuh da we jelema. Jak kumaha urang posisi anu euy. Tujuan ke mana ya? Mana jalan di kuku ieu teh. Asa kararasa. Dina kegiatan. Kegiatan. Dewek boga kegiatan mah. Kegiatan. Noong anu ajar kawinan. Siapa bong mesti omongan di wae ya. Maksudna make nong kawin di mana teh? Kemari. Ayana oh montok udah ditu nih. Belah mana? Ini tahu gitu. Jangan apinya teh. Anyar kawin. Nah, Heeh. oh sok ngomari pas anyar kawin mah Nyaho atuh. Man aing kieu na teh nu mun masih teruwisan aing mah. Nah, moal eta mah waduh tan dicirian. Zaman baheula. Ayeuna geus teu laku nu keur itu mah. Nyahoan tos naong masuk teruwisan cenah cokolot ge. Lain teruwisan moal jadi kudu jeung jendek kayu. Heeh, Enggak berat ah. Wah, ayo yo. rame ieu mah nu kono kitu mah. Nyaho atuh kudaan. Tah manusia eta tah. Kemana? Ini kemana? Deka asa curiga ye. Man curigaan we ayo maneh kecoy. Da. Kamu disayang jeung kieu deka bual. Ya kiris jahayung kung mah. Beuting ngarona ieu mah. Curiga deka euy. Paling dikuga anak hayam dikarek megar euy. Deka curiga deka. Rek digaya teh ditotog. Curigaan cenah mah nya Oh, deka kusing lah totog lah. Naon ngekak berik ah. kudu digayot mah sakieu mah. Diberi ku aing sok. Ah, teh sieun deka. Sok, sabaro teuing ah. Naon teh? Ai wat bari lagi. Curiga euy ka manusia eta nu tilu teh. Beurang mah geus puguh tangkil naon. Deka ari ka haji ieu teh euy. Geus teu percayaeun ka dek teh. Teuing ngomong ka punuh jeung ka ajo. Euy. Pokoknya madog hayam penting mah ya operasina bangona. Baik ah, panglaporkeun grek ah. Ieu makna teh ieu. Wah, ini montok euy. Heula ieu. Atuh, cing tidak pengen. Si udah bereutik kadeuleuh ieu. Heula. Oh, itu kerewek. Ieu. Hayam nempo. Lu jangan lingnya jelema teh. Oh, syukur euy. Araya ninganan di dieu punuh jeung ajo ya. Aya jelema anu nyurikakeun dieu teh. Manana? Tadi tahap ieu urang panggil di jalan. Bener teh eta ngomong. Bener. Kan didinya mah biasa sok kitu. Oh nya eta teh haji urang teh bingung. Oh, kana urang kontrol bener teh. Kerja ka haji teh haji geus percayaan ka derek. Ka haji jeung ngomong ieu jelema. Oh, beang tenjo. Ayo. Ayo ibu. Aing gua ewek heula awas. Tah, keur naraon ieu. Ya. Ayo, cok. Ayo, mana we lu? Ah, capek lu. Ngan urang katempo beungeut na. Tangan ka dieu. Da moal ka mana eta lompatna? Aduh, capek lain yang urang teh boga udud. Urang ka warung ya. Ayo. Sarua da ge teh boga. Asal nongkrong teh boga udud mah. Ya. Bruh. On wa. Berapa tuh? Ikan kumaha teh? Eta teh wa. Oh ieu nya wa. Sok. Aya naon ieu? Iya naon ieu wa ieu. Bruh. Tadi keur siga Sasalingkeran di sasalingkeran di udah udah ah keur ngopi urang mah bieu mah didinya. Gendut jelema lagi jeung bener ieu. Lu salah teu? Ieu teh begitu eta. Da teu salah bener ieu gendut hati urang mah. Jeung lagi bener. Aya naon ieu teh? Bawa ayo bawa. Aya naon ieu nu? Aya ngaruwas ieu teh aya naon nih kan? Luas pisan ieu aing mah. Naon wa itu wa? Ini kamai ge nu. Ieu ka dieu heula ka imah. Ayo uang ngurus dieu heula ieu. Ayo. Tak dari pisan. Yuk. Naon ngaruwas ieu teh? Nya teh kawan jadi kira. Sia jawab jujur. Bieu
sia tas di mana jeung reka mana. Ini ngerti orang yang ke warung orang bete. Tas tiwa ka warung nu dieu teh. Make jual ngamut kuno. Ah sia tong bebalesan aing teu percaya. Aing teu ngabari dia bangsa bangsa kupuli beudal dipipitah di Cianjur. Ieu ketemu kurang. Ieu jelmana. Sok pokoknya mah hiji hiji bagang, hiji gendut. Kan tiluan hiji di mata nyaho. Da sarua sabeungeut Tah ieu tah. sarupa. Da urang mah duaan dia teh lain tiluan. Tah cacing oge. Meuli udud ieu teh. Jual punuh ngamuk gitu. Yang ngerawok ieu teh. Naon luas. Tong elak sia. Aing geus neuleuh beungeut ya di dinya tadi keur engko-engkoana ge. Rek maling naon tadi dinya. Ulah sok ngelak. Ngaku. Demi Allah, wah urang mah. Teu nyaho rek ka warung meuli udud tah. Tanya we ieu Asli tah. wah urang mah teu niat-niat sugan dicuri ku punuh henteu. Ka warung meuli kopi jeung udud. Teu apalna naon asli wah asli teu apalna naon. Ah tong diangles ya. Aing mah geus bukti ieu tah beungeut ieu tah dia kasorot ku baterai. Lamun cek teu ngaku sia ku aing bawa ka baja hejo ku aing. Deui nya teh masa ieu kumaha nya. Aing teu apalna naon kumaha anak pamajikan urang meureun aing mah. Ulah kitu atuh Pak. Bruh. Ya naon Pak itu sejelasna Pak. Teu apalna naon urang mah asli. Kumaha Sing karunya Ari tadi ungku-ungkuan sia di pipir batur rek nanahaonan sia tadi ku aing ka perengko tanjung si Ajo. Ayo, rek madog naon coba sok. Bruh. Rek ngelaku kumaha sia ku aing. Ayeuna sok aya cing kuliwat di pipir lumpat jo maneh. Da sarua eta rupana ge di dinya. Kumaha sok rek ngelaku kumaha. Oh, aing mah. Oh, dewek Ka euy. Ini bangsa teh ka. Gua badak dewek teh beak teh ka ampun ka. Ah, deka euy. Buriga nu dewek hayam nanon deka bana mun badog dewek rame mah kieu. Deka. Aduh deka euy. Mana eta baterai mana mah baterai? Bana beak tuh dewek jo. Ah. Deka. Ah, euy. Oh, dewek Ayo rek dikabiri ge. Aya naon itu rame-rame euy? Aya naon? Kepunuh ya bangsat teh ya. Dia di jalan dinyata keur di nu bala. Bangsat naon jo? Teuing na. Di pipir mah pagi jorengan gitu kali. Henteu. Kepunuh banyak yang namanya jalan kepunuh. Balik pur balik. Kayak euy. Asa sarua jo beungeutna. Wah heueuh urang salah tadi jo. Da sarua deui. Salah beureun urang beureun tadinya. Bruh. Ini kendut kita itu. Ini kendut kita. Ieu mah apa tah ieu tah hiji tah. Mana eta? Sia ngera ka dewek. Dewek tuh era ditewak ku Punuh jeung ku Ajo. Tuh balik tinggal lakuan teh ngera ka dewek. Tuh, no ieu tah jelmana. Punuh mah salah sasaran tadi teh tah geus bukti tah katingali ayeuna. Tah, tuh jeung itu. Heeh urang jo. Salah newah kudu urangnya. Kita beungeut sarua. Nah, anak naon sia? Tadi ungkang-ungkung di pikir patur, mau kaya mek naon? Ai nuh dekat datu bangsat. Tadi dinya teh pan aya rana anu montok. Anyar kawin, dek keur noong. Dek bangsat. Euy. Sia ngajak noong. Jadi rewek kieu. Ah, udah hayang. Ding emang hayam. Hayang oge. Nah, atuh tadi make lompat, aya teh ngarasa ieu mah mau kaya mah. Lompat di sorotan teh kuat teh. Ari nyaho kitu mah meureunan aya ti prana mah wage dah hayang rana mah resep. Sia mah teu balik kalakuan teh. Nah, saat teh nu kawin teh. Budak mah embik. Oh, anu balik di Jakarta teh. Heeh.
Jok còn nó on hayu. 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 Nah,